Mangga para mitra sadaya urang lajengkeun deui hanca dongeng nu katunda. Nyaeta carios nyambung anu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana. Ayeuna nincak bagian ke-8 para mitra sadaya, ada bagian ke-8-nya. Mangga atuh para wargi, etang-etang hiburan pangbeberah mana. Salajengna para mitra sadaya atuh anu ieu anu namina aya paripaos para mitra sadaya nyaeta aya bagja teu daulat. Naon cara bagja teu daulat teh? Nyaeta rek meunang bagja atawa untung teu tulus. Artina mah nya kitu teh we. Rek meunang kauntungan teu jadi. Ari teu tulus aya bagja teu daulat para wargi sadaya. Atuh tos caket eta kauntungan teh para. Aduh bakal meunang hasil ieu cenah ieu proyek ieu. Tapi teu cios teu janten ye aya paribasa aya bagja teu daulat sakitu nya. Kitu para mitra peuk basa Sunda. Atuh kawargi sadaya mangga nyangakeun bae dongeng judulna nyaeta Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ke-8. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katundak para mitra sadaya dongeng nuju dihanca ku Mang Jaya hiji dongeng karangan saderek Aan Merdeka Permana. Dupi judulna ieu carios Gelebugna Angin Rawa Onom. Atuh Mang Jaya ngahaturkeun nuhun ka sugri kaum dangu anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Ayeuna teh teu karaos para mitra nincak bagian ke-8 teu karaosnya. Sumangga para mitra sadaya urang teraskeun hanca dongengna. Para mitra anu mulia, pondokna carita. Prabu Selakuning ti kerajaan Parakan Muncang miang ngemuru wewengkon lakbok bari ngerid pati. Ngerid peti sakumna wadya balad ti mimiti pati sakti nepikeun ka prompong gawa perceka. Kabeh diiringkeun malah teu kaliwat ratus-ratus embanjeng para putri nu gareulis marilu. Maranehanana lain rek milu digawe da pugu nyaatkeun rawa lain pagawean memeh memuluk. Jeun lain pagawean awewe model kitu tapi muru rawa teh pagawean nu gede tanaga. Milu miang sotenan ceradek maturan we tamba batur keung teuing jeung bibi emban purah nyadiakeun nadahare. Para mitra anu mulia, harita dina hiji wangkongan samemeh prak migawe pagaweana Selang Kuning. Nyaeta Prabu Selang Kuning ngecumarita ka Kipati. Nyaritana kieu mangka hade sing ati-ati pati. Wewengkon rawalakbok teh kakoncara jadi wewengkon nu sanget kacida. Sarupaning Duruwiksa ti Kunti nepikeun ka kelong wewe, izin marakayangan nepikeun ka juri jarian, kabeh kumplit aya di ditu. Syukur-syukur. Lamun maranehna daek ingkah ti eta tempat, tapi lamun keukeuh peuteukeuh mumul ngejat, wayahna kudu diusir. Sabab wewengkon rawalakbok kudu jadi tempat manusia, ulah jadi panoroban kelong. Tah kitu Kipati, saur Kangjeng Prabu Selakuning. Nun Gusti timbalan, jisim abdi cadu munur pantrang mulang kaulanu, samemeh cita-cita laksana kalayan tinekanan. Mun aya 100 kunti, bakal disangharepan ku 100 pusaka sakti. Mun aya 1000 Duruwiksa jahat, bakal disangharepan ku pakarang samakta. Laksa-laksa setan tinang tu bakal diayonan. Keti-keti setan pon kitu kene. Margi urang nyadiakeun laksa-laksa ponggawa, tur keti-keti ponggawa kaulanun Gusti. Tembal Kipati. Para wargi kitu jang dina Kipati. Atuh harita ge dina anjogna kawawengkon rawalakbok teh para wargi. Dina derna ngabaladah nyaatkeun rawa, nyawe teu gampang kitu bae.
Ari nu jadi sabab musababna anu lawas ngagegeh didinya asa kaganggu. Liri ibarat musik-musik ulah mandi ngahudangkeun macan turu. Para dedemat, para dedemit di eta tempat mungguh kasigeng. Kasigeng palebah mamarasna. Boga tempat dilinih bangsa manusia kitu bae. Cenah aya paribasa mipit kudu amit menta kudu bebeja. Tapi ieu mah langsung jegur-jegur eueuh pisan amitna. Atuh balukarna di mana maranehna ngalawan terwe perang rago. Kajadian perangna para mitra antara bangsa lembat jeung lelembut teu kabireungeuh ku mata lahir. Ngalawan bangsa manusia anu puguh bungkeul kanana. Ngan bubuhan Kangjeng Prabu Selakuni. Jalma sakti mandraguna nu manggulang-mangguling. Naon teu kabireungeuh bisa kabireungeuh para mitra sadaya. Malah nyeorna sora angin ge harita teh matak pikakeungeun para mitra sadaya. Sora ngaguru ngageterkeun aya lini anu rohaka. Malah para wargi sadaya. Malah mas sora-sora satoleuweung hayaninga bangsa eta bangsa anjing leuweung jeung sajabana di sarada. Nandakeun eta patempatan keur aya perang campuh antara jin jeung manusia para wargi sadaya. Memang harita ge para wargi sadaya malah mah kaayaan teh matak pikakeungeunna. Malah para wargi sadaya di mana di sarada we aya na matak pikakeungeun lantaran perang campuh antara manusia jeung rakyat-rakyat siluman nu aya di daerah Lakbok tea para wargi sadaya. Memang atuh para wargi sadaya dina kaayaan kitu mah. Sora anjing leuweung sawareh rageg sawareh babaungkon kitu deui. Sora satoleuweung sejen sarua pada guligah pada ngaluarkeun sorana. Malah dedemit harita nyarita. Nyeh manusia. Sia ulahna. Ngagagamah ngaguna sika mangsa kaula. Munaon temu munguh mage ngagangung kana ketentreman ieu tempat ha? Geura nyinggir sia. Geura nyinggir. Kadenge sora dedemat-dedemit nyao dedemit nanahaon. Nu ece sora nangirung ada irungna bolong jiga bea kuring. Harita memang kaayaan teh nuju tarung antara dedemat-dedemit sareng bangsa manusia. Anu memang dipingpin bangsa manusia ku Prabu Selangkuning. Ngadenge sora dedemit cumarita juga nu ngirung lantaran irungna bolong juga nu baik beak kurinyo. Harita Prabu Selangkuning nyarita. Ya malam kaula, alamna bangsa manusia adalah sia nu kudu nyingkir. Halik mantog sia nyaw kameni deuleu sabab ieu tempat ku aing deuk disaatkeun. Cek Kangjeng Prabu Selakuni. Ngarange sia meningan ngajumawa mil ha? Sia wani-wani ngomong gitu gaing. Cek dedemit bari nyolongkrongkeun ramona para wargi sadaya. Harita teh anu ranggoas. Arek ngaranggeum mun-munan Kangjeng Prabu. Bisi sia teu apa? Aing nu katelah Prabu Selangkuning ti nagara Parakan Muncang deui. Aing teh kaasup raja nu teu tuman kahayangna di Pungpang. Sabab mun aya nu wani mumpang tan wande cilaka deuleu. Saur Kangjeng Prabu bari andegleng nulak cangkeng. Dedemit ngajawab. Aing deuhieun ngana samangsa manusia. Ya, aing ratuna dedemit deui. Walungan Citanui. Dala nu. Aing ratuna dedemit walungan Citanui.
Nyakel usaku nuruwiksa nyuri gundi ngatut mutahenyo ngameh nunu ka aing kameh tunu ku kaula ya aing nuka telah dedemit banyul ijo cek eta dedemit hah jadi iya mangkeluk nuka telah nada demit bajul ijo teh nu datang neti laut kidulnya Andika dengekeun sia bajul ijo aing sanajan geus ngadenge loba manusia nu jadi tumal sia tur akhirna bubujang ka sia tapi aing ye teu sieun teu ringrang malah ayeuna sia wayahna kudu bubujang ka aing sabab mun mungnya sia katut laksa-laksa bala duruwiksa sejena bakal ditumpas ku aing deuleu Kangjeng Prabu Gewat Singkil tandana cenah deuk ngayonan dedemit anu katelahna bajul ijo urang ajar sia ngah rasakeun ye hasaktian aing nya harita keneh dedemit bajul ijo para wargi sadaya ngaluarkeun elmuna ilmu kasaktianana langsung harita aya sora anu ngabeledug sia ye rasakeun kasaktian aing ye harita para mitra sadaya memang bari dituturkeun ku eundeurna jagat harita teh tanda yen kakuatan dedemit bajul ijo lain bantrak-bantrak para wargi anu mulia harita teh atuh dedemit seuri anu menempating saleor moal kuat ngeuneusiah manusia geura ini geura balik sia geura ngahego kan itu sia jeung ambewe bawa sia deui cek dedemit bajul ijo harita barang dedemit seuri ngarasa bunga lantaran harita teh para mitra sadaya bisa ngaluarkeun ilmu panemu jampe pamakena Prabu Selangkuning tuluy jiga nu ngahina ka eta dedemit sakitu bae mah meuni geus agul sia deuleu sombong sia ye geura ye tampa tenggelan aing ye cek Prabu Selangkuning kituna bari ngaheumbatkeun sapasang dampaleungeun ka hareup puguh kontan para mitra sadaya meuliteng saleor kadenge angin ngahiuk bari sora gelap ngajeleger kumaha sia ye sakali deui mun sia masih kena wani deuleu tampanan ye serangan ti aing deuleu harita para mitra sadaya barang Prabu Selangkuning harita teh ngaheumbatkeun dampaleungeunna aya sola ngageleger tarik naker liri ibarat sora gelap keur tengah poe ereng-erengan atuh taneuh euneur tatangkaran rungkad malah maka denge para mitra tungtungna gelap dordar ti ditu ti dieu nandakeun luar biasa serangan ti Prabu anu katelah Prabu Selangkuning waduh tobat ukur sagerprakan para wargi sadaya dedemit bajul ijo geus koko wowongan sabab sakujur awakna panas asa direram atuh harita gelap langsung nyamer kana awakna ki bajul ijo sok taluk sia rek taluk moal sia deuleu mun keukeuh mumul taluk sia di podaran ku aing para mitra sadaya dedemit harita teh ngajawab, Mula
ulah ni podaran kaula, ulah ni podaran ulah ni podaran kaula maula. Jadi sia taluk ka aing? Ampun, ulah ngidu. Sok sia, lamun teu taluk buk sia nu gimbal rek dikunyeng ku aing. Irung sia nu kohok rek dipek-prek nepikeun ka bencar sia ku aing. Polos sia ku aing rek dicok-crok. Mata sia nu bolotot ku aing rek diperejelkeun. Sum-sum sia ku aing rek disedot nepi ka garing. Getih sia kesang sia kabeh moal disesakeun ku aing deuleu. Sok sia geura taluk ka aing ayeuna kene. Ulah itu, aing daluk. Wah, daluk, ulah ni nyok molo aing. Ulah nyok mata aing, ulah. Aing daluk ngasia, aing daluk. Lamun sia bener-bener taluk, repehkeun balad-balad sia, itu aweun ulang ngalanglang sinarepeh, itu bangsa itu nu disarada sinarepeh, jeung leuwih utama sia tadengekeun ku sia tia, sakunawa dia balad sia kudu nurut ka aing. Sok sia, itu aul geura repehkeun ku sia nu disada bae. Lamun sia teu bisa ngarepehkeun eta aul, ulah sambat kaniaya, upama uang kelang sakuna bangsa sia dek dimusnahkeun ku aing deuleu. Sok repehkeun ta sora aul teh, Ulah, hampura, ulah. Ngeun, ulah rek ngimenyaan. Ampun, balad manungsa. Aing nyanyi maka nurut ngasia bangsa manusia. Lamun nya kitu, isemet ayeuna sia sakabeh jadi balad aing. Isemet ayeuna kabeh sia kudu nurut ka aing. Naon bae parentah aing teu meunang aya nu dipungpang deuleu. Bantuan aing nyaatkeun rawa wewengkon di dieu deuleu. Naik. Ngami ngunu aya syaratna. Ay. Balaga sia. Make kudu tubur tawar sagala. Make menta syarat sagala. Aneh teuing. Eueuh surut eueuh syarat deuleu. Nu penting sia taluk ka aing, bantuan aing nyaatkeun ieu rawa. Aing nu nyama anu. Eueuh deui. Salila rawa teu saat. Nya hak haneun aing. Aya manusia di dalam hak haneun aing. Aya manusia moga salahan ni rawa. Eta hak haneun aing. Mun eueuh rawa, moal aya manusia jiga kieu. Atuh di mana aing jeung bangsa aing moga hak haneun mun eueuh rawa mah deuleu. Aduh, mere tempat keur aing hirup deuleu. Da aing hayang hirup. Sok sanajan aing taluk nurut ka anika manusia. Cek eta dedem. Jadi syarat naon atuh nu dipenta ku sia teh mun nya rawa geus saat deuleu. Cek Prabu Selang Kuning jiga nu rada ngelehan. Kaula rek adi cumponan. Ta eureunkeun heula ta aul balad sia ulah sina disada wae deuleu gandeng kadengena ge. Kaula sina eureun ayeuna kene. Na atuh para mitra rega sora aul eureun. Eueuh anu disada deui.
Sabada harita si dedemit teh ngahulang sakedeung. Geus kitu matuluy Prabu Selangkuning nyarita deui. Sok ayeuna mah sia geura nyarita deuleuh hai dedemit. Sok geura nyarita. Naon syarat nu dipenta ku sia mun nyarawasaat. Cek Prabu Selangkuning jiga nu rada ngelehan deui. Nyalema nu ngarempak mandrang. Pandrangan anu ngarempak pandrangan edahakanun aing, gadut bangsa aing deui. Omong si Bajul Ijo. Salajengna para wargi sadaya. Harita barang ngadenge atu caritaan dedemit. Prabu Selangkuning tuluy nyarita deui. Sok geura sebutkeun sia. Manusa nu ngarempak pantrangan nu kumaha? Nu bakal jadi hakaneun sia deuleuh he Bajul Ijo. Kangjeng Prabu tumanya. Ngahiji nyaeta nu inggar kana pager. Hartina mah kana ugeran deuleuh. Kadua, Nganua nyaeta nu sok ngaruksak alam. katilu, Ngadiu nyaeta nu sok ngaganggu kana sasatoan di ieu tempat. Kaopat manggeus sia montong loba teuing. Nah, menta syarat meni loba-loba teuing sia deuleuh. Manggeus, 3 cukup. Kalah kan nambahan. Cukup 3 syarat deuleuh. Sok kahiji nya nu ingkar tina aturan. Tina nyata larangan di tempat. Kadua, nusok ngaruksak alam. Katilu nusok ngaganggu kana sasatuan di tempat. Geus cukup 3 sia. Cukup 3. Kangjeng Prabu nyentak. Sangka dedemit ulah loba teuing menta syarat. anu manungsa mere ngawinjaksanaan we atuh kaula. Hitung-hitung nawar ieu mah. Nawar sia. Memang sia keur balanya, ha? Make nawar segala rupa. Aduh, sanghari deui manungsa atuh. Kaula mah menta kawijaksanaan anika we. Kitu dah. Menta hiji deui. Si Bajul Ijo menta syarat hiji deui. Naon hiji deui teh, ha? Nyaeta nu jadi hakaneun aing teh. Nyaeta nu manusia hirupna hawak. Tukang nganiaya. Manusia deleka. Tukang bulang balik. Tukang budak bayok. Anu sok madon jeung sabangsana. Tah eta mere kawijaksanaan ku sia. Eta kabeh pikeun hakaneun aing deui. Para mitra anu mulia. Ngadenge eta pamenta di Bajul Ijo. Selangkuning teh tuluy ngahuleng geus kitu tuluy nyarita deui. Awas bangsa sia teh makhluk jujur we deuleu. Manusia nu sarakah. Ya. Teu jujur, hianat, deleka, maling jeung madon. Da kudu dihakan ku sia dan kege bakal narima ganjaranana deuleu. Dalawora teuing ya. Jalma-jalma sarupa kitu mah bakal narima kana akibat perbuatanana. Di dunya keneh geus bakal cilaka deuleu. Komo engke di akhir hirup deuleu. Ceuk Kangjeng Prabu. Eta para mitra dedemit nyarita deui. Tapi manusia tapi. Banggeus ngajadog sia. Montong tupa, montong tapi. Montong tupa tapi segala deui. Sok disemet ayeuna sia kudu tunduk ka aing. Tuturkeun segala perintah aing, ngarti? Ngarti manungsa. Tah alus. Para mitra sadaya, kitu gunem catur antara Selangkuning jeung dedemit anu geus talu. Para wargi rebu-rebu bangsa dedemit teu mangga puli.
Ari gegedugna geus taluk mah para mitra sadaya bawahanana oge. Milu tunduk, milu sujud nuturkeuna kahayangna bangsa manusia. Nyati harita para wargi kusabab bangsa dademit nu ngageugeuh rawalakbok geus bisa diperuhkeun. Atuh pamustunganana maranehna jadi bubujang ka bangsa manusia. Paling copel maranehna bubujang ka Prabu Selangkuning. Nu sakitu sakti mandraguna, sakti manggulang-mangguling. Elmuna luar biasa ahengna. Prabu Selangkuning marentah bangsa dedemat-dedemit ku jalan sakama-kama. Para dedemit, ya bantuan kaula. Dikenyaatkeun rawa poma kudu rengse jero sapeting deuleu. Cek eta Selangkuning para wargi sadaya. Atuh dedemat-dedemit recok harita teh pada ngomong dedemit disadawe dedemitnya disarada pada ngomong recok. Maranehna ngarasa heran moal nya cenah. Eta nyaatkeun rawalakbok anu sakitu upluk aplakna. Cenah kudu dina sapeuting. Atuh harita para wargi anu mulia. Minamka mah dedemit nu jadi gegedugna teh harita tuluy nyarita. Anuh. Ulah sabeting anu manungsa. Gahayang gaula mah samingu we Gusti, samingu atuh. Dedemit gegedugna teh para mitra jiga nu taak. Mun dititah nyaatkeun ranca ukur jero sapeuting, teu bisa deuleu. Teu bisa. Pokona kudu sapeuting. Aing kungsi ngadenge sasakala sangkuriang. Nu nitah nyieun talaga jero sapeuting. Geuning dedemit di ditu bisaeun sia. Nah kunaon ai dedemit di dieu teu bisa? Ceka Prabu Selangkuning. Lain ngaula teu bisa. Tapi mun sapeuting mah moal ngamuru aya manusia nu nyieun kasalahan. Nah mun itu nya di mana aing sangame bisa neangan wadah atuh teu manusia. Omong dedemit ngasongkeun alesan. Wah, mustahil sia. Di mimiti wayah sareupna nepikeun ka wayah janari eueuh manusia nu nyieun kasalahan. Biasana ge ye setan mah ngagoda ka manusia teh mangsa peuting. Pek we eta mah. Pokona mah sing bisa-bisa we sia ngagoda kana hate manusia. Nu ipis imana tanggu bakal jadi wadal sia deuleu. Tapi nu kuat iman mah wayahna sia montong diganggu deuleu. Cek Kangjeng Prabu keukeuh peuteukeuh sangkan ranca atawa rawa saat sajero sapeuting. Waktasna seep.